Bismillahirrohmanirrohim. Prosesi upacara adat ngaras sareng siraman ti simkuring sapara kanca Rini Widi sumangga urang kawitan. Abdi sujud ke pangkonangan nedaduna keikhlasan. Neng Sri anaking gelis danget ayeuna hidup di paparinan waktos ku Ibu Rama Hidep bade ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda anu disebat ngaras sareng siraman. Priyogi kauninga ku Neng naon ngaras teh naon siraman teh supados dina prak-prakanana Neng tiasa ngalaksanakeunana kalayan pinuh ku kahusuan lantaran apal kana maknana. Neng enci anaking ngaras eta mangrupikeun wujud tata krama ti hidep anu jadi budak kasaha ka anu aya gedengeun hidep Ibu Rama Hidep. Ibu Rama Hidep anu parantos sakitu hese capekna geulis 20 tahun lain waktu anu sakedeung kanggo anjeunna nyarengan hidep. Sakitu hidep dinangna Nengne dipupujuhkeun, dipika nyaah, dipika dedeh, dipika asih. Bapak apun Rama sambung hidep teu nganggap hidep anak sampeuran tapi geus nganggap anak sorangan. Sami dedehna, sami nyaahna. Tah buktoskeun ka dedeh sareng ka nyaah Neng salah sawiosna engke ku ngaras ngawasuh dampal sampe anu jadi indung jeung bapa. Silip silo kana ieu acara ngaras Neng enci mudah-mudahan Neng singkenging karidoan tinu jadi indung jeung bapa. Margi upami ibu sareng Rama Hidep parantos ridho maka Allah oge bakal ridho. Ridallahi fi ridol walidain suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah gumantung kana karidoan indung jeung bapa. Bebendu Allah oge gumantung kana benduna indung jeung bapa. Kahartos geulis Neng enci janten ke dina ngalaksanakeunana kedah sepenuh hate nya sangkan Allah ridho ka hidep. Ayeuna siraman mah ieu buktos ka dedeh tanda ka nyaah tawis ka asih tilam ka cinta indung jeung bapa tuh eyang hidep uah hidep bibi hidep sadayana sumping danget ayeuna teu aya sanes hoyong muprukeun doana hoyong nyimpaikeun tali cintana ka hidep geulis. Mudah-mudahan ngalangkungan acara siraman ieu lahir batin hidep estuning bersih, lahir batin hidep siap kanggo janten istri anu solehah, istri anu qurrata a'yun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.